teh Yasin Waqiah datang deui ka ajengan hayang naik pangkat tah baca tabarok pan ina rek keur usum naon keur usum jami hayang jadi dewan eta nya baca tabarok jadi nu apal teh surat teh Waqiah Yasin tabarok geus poho deui ka surat Al-Baqarah mah An-Nisa hilaf Al-Maidah hilaf nu apal teh eta nu apal teh qul we jeung palak bindas apal teh tak ulah itu sadaya diaos muka lama da orang teh seueur kaprayogi ka Gusti Allah teh unggal dinten sada acan urang nyungkeun naon-naon ka Gusti Allah enjing teu dikengingkeun urang sedih dina masalah dunia sabab lamun urang enjing keneh inget kana masalah dunia eta jami sami jeung teu ridho kana papasten ti Gusti Allah sarta jeung Rasul. Jadi lamun enjing keneh man asbaha khazinan min umuri dunya sajami enjing keneh sedih karena urusan dunia eta jami sami jeung jalmi teu nampi kana qada ti Gusti Allah. Jadi lamun rek ingat kana beas dengan artos mah engke rada aja ada berangan geus jam 8 kakara ingat teh. Isu keneh mah ulama ka ingat teh potong dibiasakeun ingat kana duit teh. Oh, matak maca Quran teh aoskeun artos. Sok sanajan urang seueur kaprayogian ulah ka inget pinuhan enjing mah ku dzikir ku ngaos Al-Qur'an teh mukalamah teh sapertos kitu ka Gusti Allah tujuan urang jang akhirat nyungkeun ka Gusti Allah teh naon kakiatan sungkeun eta teh kana disungkeun lain masalah dunia unggul tapi akhirat teh dipasihan kakiatan anu kadua Saudara Nawawi nyobakeun man asana sariratahu asanallahu ala niyatahu sajami anu nyaekeun kana eusi hatena anu sum nyumput nya teh eusi hate maka Allah bakal nembongkeun tohirna kahadean kana tohirna ibu teh hayang katingali teh jalmi soleh hayang katingali jalmi anu gaduh jalmi anti pandangan jalmi teh jalmi sae bebenah heula hatena pahkum bil dohir ngahukum mati ku dohirna sae lamun hatena sae lamun hatena awon dohirna awon maka eta teh ciri hatena teh awon jalmi papah nu boga duit jeung nu teu gaduh artos benten